lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia minang dalas milu mijah rupina pangimut abdi sieun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana lauk bayangnya piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor keneh di mah eta kekeserna. Kedah kumaha ngaluarkeunana ieu wahyu cakraningrat upami teh mah parantos sapertos barang pusaka atanapi keris tiasa pisah tadi ge pan parantos ngawangun loro-loroning tunggal kedah kumaha jeung babari kumaha ai wahyu cakraningrat teh asupna ka jelema teh kanu paeh kanu hirup cak kanu hirup mungkin kanu paeh mah paling bilatung tak geuning arti carana wayana eta wahyu supaya ngencar di tina wujud di teh kudu ngalewatan heula paeh sak kedeung cing ingat karena ayat-ayat pangeran ke dimana geus dipaehan maka dihirup gede kadinya mau ada tenu awam menyeun tah agama katarima kudu awam cilaka we geuleuh ka batur nyawa ka batur keur kepentingan diri pribadina membawa ayat geus cilaka ayat pangeran dipakai kedok daripada hatena dengki wah cilaka teh jelema teh bawa dalil pangeran bari hirup rek karugikeun batur cilaka teh we bahaya si seure teh teh kumaha kira-kira na ampun ya hayu barek dipaehan di kumaha sakedeuna mah lila asal geus kaluar kumaha cepot ieu teh yang tong sok gitu punten tuh gan gan kaula mangkana sedap tong jawab punten bulan itu naon naik pipiluan sia teh sana bade pipiluan abdi mah punten agan lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia minang dalas milu mijah rupina pangimut abdi sieun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana lauk bayangnya piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor keneh di mah eta kekeserna hirup jadi tampolong apa tampolong teh pinuh bakal ditaplokeun kana beungeut salira kurang ajar sia bangsat parantos kapalingan naon ku si buring ieu teh yang nadala yang sah ya suata masa kedeung di istrina jadi pejabat di negara astina kan baik jadi menteri perhubungan ngahubung-hubungkeun naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh asuata mah nu datang pan meunang 3%.
Makelar seni. Ampun. Panuhun kurang upami salira badannya anak Wahyu Cakraningrat anu parantos ngancik ka Bajung Beraga Sukma ieu ka Dunungan Simkuring sami sareng bade maehan Dunungan Simkuring. Ta Simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana Oma cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu maranganana cing tanggung jawab. Da abdi teh bade tanggung jawab kana kasalamatan ieu. Bogan abdi parantos nu da kasanggupan jadi sahabat anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu. Mau ngamuk Gajah Meta paripaosna anu aya di leuweung ieu. Rupina anu bakal jadi cika bugang teh abdi heula. Aswata mah nang gelut aswata mah. Nang gelut. Nang gelut. Can apaleun anak aing aswata mah. Terang tuang putra mah aswata mah. Anu kapungkurna mah geuningan nyusut lehot teh ku ieu ku pandangan garing na pipi teh. Goblok sia teh kene. Bilang aing itu ulah panuhunnya ulah mau diganggu di podaran sia kuring ieu teh pejabat astina wungkul deuleu aja dumeh sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean ojo lali ojo Kayak hijau, kopi hijau daun rambutan. Ojo warkop. Nah emangnya kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun salaku panita, dumeh anjeun salaku pejabat negara astina teu bisa ieu diamarta mah adil deung sararea. Rata. Salira ngahina kasih mukuring teu naon. Tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara. Ta ieu teh andalan rakyat teh. Kamana karep sing abong kena cepot ulah camplak teh aya mah da abdi sareng dorna. Salira ulah camplak teh. Ade abong kena letah tetulangan bibir teh dijeding. Goreng aletet. Nya wala urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor gerakan olahraga goreng abong kena kanusang bango sangsara da wala Jangan. Lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kempreng. Tah eta mah bener. Jelas. Kain siapa goblok? Entah maka jeung diantar ka tewak-tewak. Kurang ajar sia. Iya. Ngan beda reng-rengan. Itu eleh berseka itu eleh berseka reng-rengna alus tapi mah tempur. Iya. Ieu mah kukutan Pak Haji Apo, ieu mah kukutan Hoan. Ti Holis. Iya, prung tanya. Tega pati. Tega. Sanajan kuring ayeuna kieu munglak geus sabeureui tinggal hiji dihuntuk. Didinya macam munglakan. Dia mah geus punglak kabeh. Iya lah. Tengok.